Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajeng kending ngalogat kitab Al-Iqna dina channel YouTube Abu Napisah. Wayah rumu sareng haram alal muhdisi kajalma anu hadas hadasan kalawan hadas asgoro anu leutik itu hadas. Wahwa sareng ari itu hadas asgor eta al muradu anu dimaksud indal itlaki dina nalika ngamutlakeun goliban dina gagalibna. Naon salah satu asya'a tilu pirang-pirang perkara wal asohu sareng ari kaul anu soheh eta annahu sanyana itu hadas asgor eta muhtasun ditangtukeun bil a'dha'i kana pirang-pirang anggahota al arbaati anu opat itu a'dha li anna ujubal gusli karena sanyana wajibna adus wal mashi sareng ngusap eta mukhtasoni anu ditangtukeun duanana biha kana itu a'dha wa anna kulla udwin sareng sanyana saban-saban anggahota eta yarfa'u leungit naon hadas suhu hadasna itu kulla udwin bigoslihi kungumbahna itu kulla udwin pil magsuli dina anggahota anu dikumbah wa bimasihi sareng kungusapna itu kulla udwin pil mamsuhi dina anu diusap wa inna mahurima sareng pastina diharamkeun naon masul mashapi ngusa naon masul mashapi nyabak Al-Qur'an bidalikal udwi ku eta anggahota ba'da goslihi dina sabada ngumbahna itu udwin qabla tamamit toharoti dina sameme sampurnana wudu li anahu karena sanyana itu muhdis eta layu sama teu dingaranan itu muhdis mutatohiron kunu susuci wa qad qala ta'ala sareng nyata ngadau Gusti Allah ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Wahya sareng ari itu arba'ah eta as-sholatu haram sholat wa tawafu sareng haram tawaf wa masul masapi sareng haram nyabak Al-Qur'an wa hamluhu sareng mawa itu mashab alal hukmi bari netepan kana hukum al-mutaqaddimi anu geus ti heula naon bayanuhu ngajelaskeunana itu hukum pikulin dina saban-saban sahiji min hadis salah sati tina ieu anu tilu bil kalami dina kalam alama netepan kana perkara yuhromu anu diharamkeun itu ma bil haid ku sabab haid tanbihun qad ulima nyata dikanyahokeun min kalamil musannif tina kalamna musannif naon taksimul hadasi narima kabagina hadas ila akbaro kana hadas gede wa mutawassitotin wa mutawassitin sareng hadas anu pertengahan wa asgoro sareng hadas leutik wa bihi sareng kalawan itu taksim soroha ngajelaskeun saha kulun saban-saban sahiji mene bani Abdissalam ti ibnu Salam wa Zarkasi sareng Imam Zarkasi pi qawaidihi dina pirang-pirang qawaidna itu kulun. Khotimatun fiha eta tetep dina itu khotimah masailun ari pirang-pirang masalah mansurotun anu digelarkeun itu masail muhimmatun anu penting itu masail yuhromu diharamkeun alal muhdisi ka jalma anu hadas walau asgoro sanajan kabuktosan itu hadas eta hadas leutik naon masuk khoritotin nyabak kantong wasundukin sareng nyabak peti fihima eta tetep dina itu khoritotin sareng sunduk mashapun ari Al-Qur'an wal khoritotu sareng ari kantong eta wi'aun wadah kal kaesi sapertikeun kantong min udamin tina kulit au goerihi atawa tina salian ti itu udam wala buda sareng teu meunang henteu eta misti ayakuna tina kedah kabuktosan itu khoritoh sareng sunduk eta muadzina anu dicawiskeun duanana lil mashafi pikeun Al-Qur'an kama sapertikeun perkara kola muadzayni gitu eta muadzayni anu dicawiskeun duanana lil mashafi pikeun Al-Qur'an kama sapertikeun perkara kola ngadau kana itu masa Ibnul Mukri
li annahuma karena sanyana itu khoritoh sareng sunduk eta lamma kana samang-samang sakabuktosan itu khoritoh sareng sunduk eta muadzaini anu dicawiskeun duanana lahu pikeun mashab kana mangka kabuktosan itu khoritoh sareng sunduk eta kal jildi tetep sapertikeun jilid wa illam yadkhula sanajan henteu asup itu khoritoh sareng sunduk pibaihi wa illam yadkhula sanajan henteu kaasup itu khorito sareng sunduk pibaihi dina ngajualna itu mashab wal ilakotu sareng ari talina eta kal khoritoti tetep sapertikeun kantongna amma idalam yakun anapon di mana-mana teu kabuktosan naon al mashabu Al-Qur'an eta fihima tetep dina itu khorito sareng sunduk huwa atawa ari itu mashab eta fihima tetep dina itu khorito sareng dina sunduk walam yu'adza sareng teu dicawiskeun itu khorito sareng sunduk lahu pikeun itu mashab lam yahrum mangkan teu haram naon masuhuma nyabakna itu khorito sareng sunduk wa yahrumu sareng haram naon masuma nyabak perkara kutiba anu ditulis itu mali darsil Qur'ani pikeun ngaderes Al-Qur'an walau ba'do ayatin sanajan kabuktosan itu ma kutiba eta sapalihna ayat kalauhin ari contona eta sapertikeun papan li anal Qur'ana karena sanyana Al-Qur'an eta qad usbita nyata ditetepkeun itu Qur'an fihi dina itu makutiba lidarsi pikeun ngaderes lidarosatin pikeun ngaderes pas bahatulu nyarupaan itu makutiba al-mashaba kana Al-Qur'an amma ma'anapon ari perkara kutiba anu ditulis itu mak li ghairi dirosatin pikeun lianti ngaderes kata mimatin sapertikeun jimat wahya sareng ari itu tamimah eta warokotun kertas yuktabu anu ditulis pihadina itu warokoh naon syai'un perkara minal Qur'ani anu tetep tina Al-Qur'an watu alaku sareng dicantelkeun itu warokoh ala rosi luhureun mastaka masalan umpamana litabarukin karena ngalap barokah wasiabi sareng pirang-pirang baju alati anu yuktabu ditulis itu Qur'an alaiha luhureun itu lati wadarohimu sareng pirang-pirang dirham palayah rumu mangkahan teu haram naon masuhanya bakna itu darohim walaha meluha sareng teu haram naon mawana itu darohim li'annahu karana sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta kata banyerat Kangjeng Nabi kitaban kana surat ila harokla wa fihi sareng eta tetep dina itu kitaban ya ahlal kitabi ari ayat ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum al ayah walam ya'mur sareng teu marentah Kangjeng Nabi hamilaha kana mawana itu kitaban bil muhafadoti kana ngaraksa ala toharoti kana suci wa yukrohu sareng dimakruh kenaon kitabatul huruji nulisan raraksaan wa ta'liquha sareng ngagantungkeunana itu kitabatul huruz illa idza ja'ala angin di mana-mana ngajadikeun ieu jalma alaiha kana itu huruj sam'an kana malam au nahwahu atau bangsana itu sam'an wayun dabu sareng disunatkeun non at-tahuru gawe susuci lihamli kutubil hadisi karena mawa pirang-pirang kitab hadis wa masiha sareng nyabakna itu kutubil hadis wa yahilu sareng halal lil muhdisi pikeun jalma anu hadas naon kolbu warokil mashabi ngabalikeun kertasna Al-Qur'an bi awadin ku kai wa nahwihi sareng bangsana itu awad
Qala ngadauh Imam Nawawi fi Raudhati dina kitab Raudhah li annahu karena sanyana itu muhdis eta lain itu muhdis eta bihamilin anu mawa wala masin sareng lain anu nyabak wa yukrohu sareng dimakruhkeun naon katbul Qur'ani nulis Al-Qur'an ala haidin luhureun bilik walau li masjidin sanajan kabuktosan itu haid eta milikna masjid wasiabin sareng luhureun baju atau amin sareng kadaharan wanahwi dalika sareng bangsana itu anu kabeh waya juju sareng menang naon hadmul haiti ngaruntuhkeun bilik walu besusaubi sareng make pakaian wa aklu tuami sareng ngadahar kana kadaharan wala taduru sareng temadarat naon mulakotuhu ngantelanana itu to'am ma kana perkara pil ma'dati anu tetep itu ma dina beteng bihilapi betila ikiretosin kalawan perbedaan legna kertas alaihi eta tetep dina itu kiretos ismullahi ta'ala ari jenengan Gusti Allah ta'ala fa innahu mangkasanya itu ibtila eta yahrumu haram itu ibtila lala soab alaihi kurungan wala yukrohu sareng teu dimakruhkeun naon katbu syai'in nuliskeun perkara minal qur'ani anu tetep tina Al-Qur'an bi inain dina wadah liusko karena supaya buat diminum liusko karena supaya diinum naon ma'uhu caina itu ina lisifa karena supaya cager hilapan halna nyulayaan lima kana perkara waqa'a anu tumiba itu malibni Abdissalam ka Ibnu Abdissalam pi patawihi dina patawina itu Ibnu Abdissalam minat tahrimi nyatana ngaharamkeun wa aklu tu'ami sareng ari ngadahar kana kadaharan eta kasur bil mai tetep sapertikeun nginum cai la karohata halna teu makruh eta maujud bihi dina itu uklu to'am wa yukrohu sareng dimakruhkeun non ihroku khosbin ngadurukai nakasin anu diukir itu khosbin bil Qur'ani kalawan tulisan Al-Qur'an illa in kosoda angin lamun ngamaksud ieu jalma bihi kana itu ihrok sia natahu kana ngaraksana itu Al-Qur'an pala yukrohu mangka henteu dimakruhkeun itu ihrok kama sapertikeun perkara yukhodu anu dipaham itu mamin kalam Ibni Salam tina kalamna Ibnu Abdissalam wa alaihi sareng netepan itu kaul yuh malu dipanteskeun non tahriku Usmana ngadurukna Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu al-masohipa kana pirang-pirang mashab wayah rumus sarang haram naon katbul Qur'ani nuliskeun Al-Qur'an katbul Qur'ani nuliskeun Al-Qur'an au syai'in atawa nuliskeun hiji perkara min asma'ihi ta'ala anu tetep tina pirang-pirang asma Gusti Allah ta'ala binajsin ku najis au ala najsin atau luhur najis wa masuhu sarang nyabakna itu Quran bihi kalawan itu najis ida kana di mana-mana kabuktosan itu najis eta ghairu ma'puin anu teu dihampura naon anhu itu najis kama sapertikeun perkara pil majmu'i anu tetep itu madina kitab al-majmu' la bitohirin teu haram kunu suci min mutanajisin nyatana anu narima kanajisan wayah rumu sarang haram non almasyu lempang ala pirosin luhureun amparan au khosbin atawa luhureun kai nu pisah anu dilukis itu khosbin bisyai'in ku perkara minal Qur'ani anu tetep tina Al-Qur'an walau khipas sareng lamun dipikasieun alal mashabi kana mashab kana Al-Qur'an naon tanajusun narima kanajisan au kapirun atawa kajalma kapir au talafun atawa ruksak binahwi gorkin kalawan saumpamana titeuleum au diain atawa kateler-teler muncul kasia-sia walam yatamakan sareng henteu kongang ieu jalma minta tohurihi tina susucina ieu man jaja mangka menang lahu ka ieu man
naon hamluhu mawana itu mashab ma'al hadasi sarta hadas pil akhirati dina masalah anu akhir. Wa wajabat sareng wajib itu hamlu pi gueriha dina lianti itu akhiroh sianatan karena ngaraksa lahu kana itu mashab kama sapertikeun perkara marot anu geus kaliwat naon al isyaratu ngisarahan ilaihi kana ieu ma. Wa yahrumu sareng haram naon asaparu initan bihi sarta mawa itu mashab ila aradil kufari kana tanah pirang-pirang jalma kupur. In khipa lamun dipikasieun naon hukumu tumibana itu mashab pi aidihim dina leungeunna itu kupar. Wa tawassuduhu sareng ngajadikeun bantalna itu mashab. Wa in khopa sanajan mikasieun ieu jalma sirko tahu kana dipalingna itu mashab. Wa tawassudu kutubi ilmin sareng ngajadikeun bantal ku pirang-pirang kitab ilmu ku pirang-pirang kitabna ilmu ila li khaupin angin karena sieun min nahwi syirqatin tina saumpamana dipaling naam leres yahrumu in khopa lamun mikasieun ieu jalma alal mashabi kana Al-Qur'an min talpin tina ruksak binahwi gorkin ku saumpamana ti teuleum aw tanajusin atau kanajisan aw kapirin atau sieun ku jalma kafir jaja mangka menang lahu kayeu man naon ayat tawasada kana ngajadikeun bantal ieu man hu kana itu mashab. Bal yajibu balik tawajib itu tawasud alaihi kayeu jalma wa yundabu sareng disunatkeun naon katbuhu nulisna itu mashab wa idhu'uhu sareng ngajelaskeunana itu mashab wa nuktuhu sareng nitikanana itu mashab wa sakluhu sareng ngabarisanana itu mashab wa yamna'u sareng nyegah sal kapiru jalma kafir min masih tina nyabakna itu mashab la simaihi teu meunang nyegah ka jalma kafir tina ngupingna itu mashab. Wayah rumu sareng haram naon ta'limuhu mapatahanana itu kafir wa ta'allumuhu sareng ngajina itu kafir. Wa ingkana sareng lamun kabuktosan wa ingkana sanajan kabuktosan itu kafir eta mu'anidan anu inkar atau anu nentang wa ghairul mu'anidi sareng ari kafir anu henteu nentang in roja lamun kaarep-arep naon islamuhu asup islamna itu mu'anid jaza mangka menang naon ta'limuhu mapatahan ana itu mu'anid. Wa ila sareng lamun henteu in roja fala mangka henteu jaja. Wa tukrohu sareng dimakruhkeun naon al-qiraatu maca Al-Qur'an bipamin kalawan cangkem mutanajisin anu narima kanajisan itu pamin wa tajuju sareng menang itu qiraah bila karohatin kalawan henteu sifat makruh biha mamin di WC wa torikin sareng di jalan ilam yaltahi lamun henteu mohokeun ieu jalma anha tina itu qiraah wa ila sareng lamun henteu ilam yaltahi kurihat mangka dimakruhkeun itu qiraah wala yajibu wallahu a'lam bishawab.